wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghafar, muwakilil laili ala nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama lam nihayatan kalam kalam. Amma ba'du. Puji salam syukur dan sanjungan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam yang sami-sami lantunkeun ka panutan alam ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu jamaah pengawasan anu kalintang puji syukur dihormat, mudah-mudahan urang sadayana diberi kiamah kening derajat luhur di payunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahyu jamaah sadayana rupina menaiki kesempatan diurang sok aya nu ngomong kieu, bahkan urang pribadi ge sok ngarasa cekurang teh naonnya omong aing teh minum ngadoa, tapi kunaon doa teh can teu diijabah wae ku pangeran teh sok kitu gini. Pasokan itu pasoknya ulang punya dia bunyi akhirnya lepas hayang bunghar amr begitu uting tahajud macaya rojak panjang dina malah menjelema macaya rojak ku Allah diberi rezeki gitu ya. Ini yang isu datang telah kuning rezeki lagi pakai mau kekurang aneh yang tulus dibaca telah pakai itu datang saliur kurang deh. Nah Allah deh menantung ijabah wae obong Allah teh para sulaya karena jambi inna Allah la yuhibbul mi'ad. Sajana Allah para sulaya karena jambi beda jeung manusia. Sebenarnya ia pertanyaan dia zaman barulah pernah terjadi di Taroskin kasih Ibrahim Adarha. Saurna cerita sejarah Syekh Ibrahim kantos dina hiji waktos sumping ka pasar anu aya di negara Basra. Barang sumping ke pasar pada ngadeudeuh. Biasana urangnya menayaun nama ka hiji kampung sok datang deui. Ta ieu ge pada ngadeudeuh. Panjertana mangga karumpul saana manusia. Pas geus kumpul kitu paqalu tuluy nyual. Lahu kasih Ibrahim bin Adham teh saurna ya Aba Ishaq, maksud dia Aba Ishaq teh yakni kasih Ibrahim, sabab Syekh Ibrahim gaduh murang alih namina Ishaq. Saurna teh jalma nu nanya, saurna teh kieu membasa urang nah hanya obong dina kitab Gusti la kalamullah dina Al-Qur'an Allah teh nantang ceuna Qur'an teh dawuhan Allah teh ud'uni astajib lakum
mereka istajib kira-kira ud'uni istajib lakum. Coba saurang masuk anjeun marentah aing nu bakal ijabah ka anjeun. Tapi kunaon si buktina kuninganan kalau kitu nu dibaca ya roja kalah datang nu nagih, nu dibaca ya pulus kalah datang bukan pakai keburan kegunawan gitu. Nah Allah tengah ijabah tajib Aba Ishaq saurna nate lain ku sabab Allah tengah ijabah ngan saurna wa nahnu muzahiru nad'u fala yustajab lana. Mun bahasa urang mah pantes we rek ngaijabah kumaha Gusti Allah kana dua anjeun sabab saurna anjeun mata anjeun mata hate anjeun saurna geus paeh itu fi asrati asya dina 10 rupa. Lamun hayang dijabah doa punceun urang coba mata hate urang hirukeun tengokeun kana 10 rupa ieu mangka saurna ku Allah eta doa pasti bakal diijabah. Abu-abu urang pangna teu diijabah teh doa teh aya 10 rupa ieu nyelap di urang. Mana 10 rupa ieu kahiji saurna al awalu aradtumullahu ta'ala walam tutuhu haqqahu. Pertama saurna silain teh nyaraho mun teh urang bahwa Allah teh pangeran maneh tapi walam tutuhu maneh teu nyumponan kana non hakullah kana pirang-pirang hak-hakna Allah. Urang teh cenah teu nyumponan gara-gara nana pertama tingalikeun mata hate urang. Nah urang teh geus nyumponan kana hak Allah. Naon hak Allah teh? Tingali hak Allah teh nu wajib dipigawe ku urang teh diibadahan. Lain nganu ngaharti Allah wajibun diibadahan lemah prek kabeh teu kamana sigit teu salat Allah moal rugi. Anu rugi mah urang sorangan. Urang sorangan nu rugi mah sugan sakabeh jelema teh kapiran sadunya teh kabeh ge ibadah Allah moal untungna moal aya keuntungan saha nu untung urang-urang keneh rajin ibadah. Allah hak Allah nu aya di diri urang teh ibadah ku hatina ibadah ku maulah kana naon nu diparentah ku Gusti Allah. Pan urang teu loba lapur ari pula mah henteu ngan loba lapur. Jadina Quran dua minal laili fatahajjad bih tina sebagian penting teh tahajud anjeun teh tahajud tarana tuh nyumponan eta ka Allah kakunya itu napa hari tamu cenah tahajud kata wiridan jeung ngadoa teh hari tamu bubuhan bae nyumponan Allah tujuanna ge bubuhan boga pangabutuh hutang gede tanggal geus mepet udang sote eta dan haja-haja mah duit keur loba beas keur loba panen keur awak keur cager ada yang tahajud lain hol we mata pantes urang teh ku Allah ketika ngadoa diantep ku Allah teh udah mah gitu
bongan urang na sok ngantep kana hak Allah. Sok boro-boro pangeran urang pada manusia ketika jelema boga pangabutuh ka urang, boga pangabutuh ka urang tuluy urang teh dicumporan pangabutuh nanti ari girina urang boga pangabutuh ka manehna teu daek nyumponan. Apakah urang lamun eta jelema butuh heuti ka urang rek buru-buru? Moal. Itu moal. Jelema ka urang teh ngahutang duit, mah ngahutang duit 1 juta. Kabeneran urang teh keur aya, aya. Tuh, ari ningang teh urang butuh duit deui. Manehna teh boga ngan sok aya geuning nu hese mayar hutang. Duitna susah ban hese mayar hutang. Urang teh butuh deui, mang mayane ka dieu keun hutang. Aduh, lain teu hayang mayar hutang cik urang cek jelema. Geudak hayang ka korsel. Mending keun wajib mending keun anu mubah. Mending keun mubah kalahkeun teu nyumponan kana bubutuh urang. Kalahkeun rek dipake ka korsel. Ningang ganti deui bulan eta jelema butuh henteu ka urang. Dicumponan mah. Allah begitu ka urang. Cek Allah teh dina sebagian penting teh coba pakai sujud ka aing. Duh maneh teh pakai sujud ka aing, pakai tahajud. Penting ieu ento. Dengan penting Sabtu ento. Tuh palana bisa ngurus aku hirup tuh pernah gitu. Itu henteu jeung henteu. Kira-kiranya Allah ka urang keseleun mah. Nya keseleun atuh. Naon make kitu hakna teu dicumponan. Alhamdulillah cenah aing masuk nyumponan, telat-telat oge tak tingali lamun urang sok nyumponan karena naon hak Allah ngan telat. Urang teh salat kosong ngan lohor teh sok di jam 2:30 kadang-kadang. Da beunah cenah. Jadi wudu teh diringkes. Jeung asal. Jadi osok namahan urang teh ngalalekeun. Jadi tepat waktu teh batur mapan ngadenge gorowok ada anu di sawah rampong nih kan. Kana sisi galengan ngopi. Rampong nu di ditu nu di dieu barali dengan salat. Yo, ngan sok ngampleh wae kadang-kadang salat lohor jam 3. Salat asar kadang-kadang 1:30 genep. Salat maghrib mah anyong. Sok diampleh-ampleh deui ku Allah teh bakal dicumponan ngan kace diamplehkeun deui ku Allah teh. Mata urang masuk asa mun ngadoa tahun ieu 10 tahun kaharek laksana. Naon mah kitu bongan urang hak Allah sok diampleh-ampleh. Da geuning karutara ngampleh-ngampleh kana hak Allah mah langsung dijabah teh. Sacontona para wali, sacontona para ulama. Doa para wali tingali, doa para ulama usolihin. Tara diampleh-ampleh ku Gusti. Urang mah kitu da kana hak Allah nanti diampleh-ampleh. Jadi ngaku urang teh sing goreng lain salah Gusti Allah, justru salah mah aya di diri urang. Urang naon pangabutuh hayang dicumponan ku Allah, sedengkeun urang hak Allah tara daek nyumponan. Urang sok hayang cepet dijabah ku Allah kahayang urang, ari urang kana hak Allah sok loba ngampleh. Teu sok loba ngampleh. Urang poe Jumaah ieu jam 10 urang tuh pang awalna waktu nu dibere jaminan ceuk Kangjeng Nabi sarua jeung kurban. Itu sarua jeung kurban ontak teh lamun rit kahiji. Itu lamun iritna rit kahiji teh. Nya wayah kumaha cenah rit kahiji jam 11 lain. Jam sabaraha tuh sabada salat subuh berangkat.
Ayah itu makhluknya dia. Oh, rajin ke kue Jumat, wa masuk lagi di kalbakai Jumahan yang tahu gitu. Yang tahu. Jumahan masih luar jam setengah 12, jam 11-nya. Pang awal jam 11. Pang lilana non pang telatna kadang-kadang omong bisa acil mah. Terus kadangnya ada karek kunyung. Hari abuya nanti juren. Hari ada kunyung anjong kita mah. Tanpa sarua jeung kurban taipi gitu. Lain onta. Nu onta wae eta. Ya udah masuk dia gini pada ayam ini jam 11. Itu wah ternyata menelan kejaran onta cenah euy. Padahal mun diurut mah teu diurut. Pada waktu teh dibagi 3. Nah anu diberi ganjaran onta teh kita subuh deh. Tapi ka jam 6 bener. Di jam 6 tapi ka jam 8 tah diberi Allah teh ganjaran naon doma. Lamun di jam 8 tapi ka jam 11 ini tah diberi ganjaran ka jam jago. Lamun di jam 11 tapi ka setengah 12 piit. Lamun di jam 11 tebet di jam setengah 12 tapi ka jam 12 kurang 4 mun aya dah itu eta teh lompit. Mata anu di 10 menit deui 5 menit teh taipit teh. Dauh deui tingali udah besok lo bang amplek padi amplek kewajiban sholat kadang-kadang kosong tara ninggalkeun ngan waktu na tepat waktu jadi waktu teh tara nu utama dan nu utama mah eta lamun segan geus nyampak di masjid rumah saja paingannya ngadoa ku Allah teu langsung di ijabah sing goreng salah urang-urang kene. Tah hiji saur Syekh Ibrahim anu matak doa urang eta teh jelema teh sok loba pae hatena tara inget kayaknya. Oh, urang gitu inget. Buahna ieu inget sampai sok itu. Rumah saya. Ayo, urang teh inget sok teh. Di rumah saya udah besok itu jadi gudang kabuka naon kabuka teh mata hate urang amanah cukang Nabi gini di antara perkara yang mata ngahirupkeun kana hate urang teh mujalasatul ilmi tempat cicing dina tempat ilmu tuh kemarin mah kan teu kapikiran lain ada teh lamun urang ieu lamun rusuh urang ieu sholat teh jam 2 atau sholat teh jam 2 cek urang teh aing teh geus ngamplekeun kana pagawean naon hak Allah doa aing ge ge diamplekeun ku Allah kapikiran kitu teh teu nya kunaon teh bagi kitu tah Syekh Ibrahim lolong mata hate si lain nyaho ka Allah ngan hakna tara ditumonan dilaksanakeun nama ngan sok diamplek kaku itu urang teh jadi nyaho aya nama hirup teh tah mata teh hirup katoo ku urang hiji tah anu kadua saurna penyebab doa urang teu diijabah ku Gusti Allah kusabab hate urang teu nenyo anu kadua saurna penyebab doa urang teu dijabah ku Allah kusabab hate urang teu nenyo teh urang teh cenah sok maca Al-Qur'an ngan kacek teu diamalkeun eta Al-Qur'an teh jadi jalma teh sok maraca kana Qur'an mah ngan eusik Al-Qur'an tara diamalkeun Yasinul ngalpoe oge dibaca urang teh diamalkeun mah henteu Fatihah sok dibaca urang teh ngalpoe ge ngan eusikna Al-Qur'an tara dipigawe kitu ye kunaon make kitu da teu nyaho atuh hartina ge naon tuh hartina ge teu naon model Yasin
jauh teh hasil alif lam mim tuh. Alif lam mim. Naon artinya? Poinnya artinya teh. Artinya alif lam mim teh wallahu a'lam. Naon cenah? Tapi saya juga wallahu a'lam. Artinya alif lam mim teh wallahu a'lam. Berarti tahu kan itu. Alif lam mim wallahu a'lam. So, buka kitabnya. Tanya ke dunia. Nah, ada nanti alif lam mim. Kok a'lam? Kamu ngerti aku semua bisa ngerti ke Quran. Salah gue. Neraka. Ulang teh maca kana Al-Qur'an kabeh oge. Ngan kacek Al-Qur'an teh diamalkeun. Tak ketika eta Qur'an teu diamalkeun, mangka doa urang ditolak ku Allah. Kunaon make gitu? Sabab urang mata hate sok maraca Al-Qur'an ngan Qur'an teu gamar dina kehidupan urang teh. Jauh kehidupan urang teh jeung Al-Qur'an. Naon make ditu? Tanda urang teu amal kana Al-Qur'an. Kadang-kadang kan jelema teh nyaho api mushola. Laksanakeun salat, wa atu zakat, zakatna henteu. Nyaho urang api mushola. Tegakkanlah sholat, wa'atu zakat, di mana sholat dipigawe keluarkan zakat. Panya, jangan dipakai mulai jangan pakai zakat, mending pakai mulai jaket itu. Dengan lupa jelema, amal karena Al-Quran, maca Al-Quran, yang kacek itu amal. Itu orang besok mami gini. Tuh Allah tena Al-Quran. Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Julid alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuh urang teh jelema iman, tanda jelema iman, tanda jelema takwa teh anu ragu teh kana ieu kitab, percaya urang teh ayana ghaib. Ghaib teh naon? Ayah ngan kacek tu katenyo gitu. Gue itu naon? Ayah ngan kacek tu katenyo. Sacontohna malaikat. Malaikat teh ayah ngan kacek tu katenyo. Pan loba keneh jelema abong-abong, jelema deui cungang-cingung segala di bado. Kadang-kadang jelema cungang cingeung wani maksiat ketika jelema deui, padahal nyaho manehna teh malaikat teh aya ngan kacek goib. Da jelema anu percaya kana ayana malaikat mah sok sanajan teu batur moal berbuat dosa. Naon make itu? Sabab percaya dina hatena malaikat selalu ayah. Loba keneh jelema tengah puting seureun keneh liwat bah neuneut atuh. Gitu. Kunaon mah gitu teu percaya we malaikat teh nganteur. Teu percaya we malaikat nganteur. Jelema loba keneh nu sieun ku pasaran. Kunaon mah gitu. Pan selalu aya malaikat. Aya malaikat teh sabaraha hareupeun urang, tukangan urang, gigireun urang, kencang atuh, duhureun urang, hanapeun urang. Urang teh bingung ku malaikat. Dan jelema anu percaya mah kitu ludeung. Ieu mah ku pasaran masih sieun keneh jelema teh rasa. Loba keneh jelema nu sieun kitu. Kunaon mah kitu sabab percayaeun keneh kajuri jelema daripada malaikat. Ka malaikat mah loba jelema nu teu percaya, buktina sok loba maksiat di mana jelema deui. Tapi ku juri mah wah jelema mah kontan.
itu kabur sirih kujuring mah. Padahal eta teh mutong dipercaya teh. Tapi ka kamari mau geuninganan di Tangerang lain teh teh di lembur naon geuning. Pocong rame itu pocong cenah rame pocong jadi-jadian. Teuing mana nu bener teh. Da pocong mah bejana teracog-acogan lain. Tapi eta mah geuning acog-acogan. Aya beja kan pocong teh melayang. Lo beja kan ningali encan. Encan kan beja we teh. Tu maka cek kurang Jakarta. Lain beja nyebut kotoran katanya. Urang mah gitu. Da jelema anu asli ningali. Bohong kan. Gura sok lamun eta manu pernah ningali sumpah. Wah, begitu kan. Jawab kan. Kok kira ngomong penjuri. Wah, ada teh. Di abdi ya. Itu di abdi. Baheula di mana liwat kana dapuran awi eta sok aya mah gebregeun. Itu lain saurang dua orang ngomong lagi. Teh sok aya mah gebregeun. Pas kali mangsa tujuhan mereka posisi tapi perdotikna bola berbudak so ngiru jeung tu pelapang saya paman aku ngecering ieu nih pan ari nu pamutik mah sok diteun di haleup berenjak ke paneuh paling putar meureun jika di meraya mau akan turun penggelaan jadi jika teh lompang tujuan nam cenah sia tapi budak kan mau wae geuning nam cenah sia diulang bisa enak naon cenah wae gitu kan hari ngomongna cenah kan dulu cenah mau malana teh gitu padahal meureun geus sieun nya lama dapuran awi eta sok gebregeun tuh ada nyaan teh liwat goblok pantang prosa tuh abdi pangheulana kadu pakur jalangku numpuk tah nasolokan gitu numpuk kabeh oge nasolokan tinggali juri teh kamana-mana teh betul teh unggal pami dewek cenah peuting liwat ka anu keprokeun cenah juri sadapur cenah hoyang disebutkeun ngabohong pan heuh batur ge loba da tujuan anya aya percaya masih itu tah saurang kajadianna teh sakitu sakali kajadianna sakampung enggak tahu bahwa diliwati jalan dieu. Benar mah gitu, ayo juri. Itu aing mah selila teh sama barang bulan juri teh ngaku. Juri teh ngaku. Sabenerna mah cenah dewek jeung si eta teh. Tuh, wali kieu enak nang hamam, teh dihirupna gitu teh jelema. Pami. Guru ina luar biasa. Jeung dengan lecet mah ieu teh heula. Dari batu rek teh main nama geus diheula cicing dirinya kalau batu lipat digebrekeun atuh pugu si merek eta juri teh matang asli mah juri teh aya kitu eta mah jujur ikan asli juri mah itu aya ge jujur ikan ta urang teh percaya kanu gaib maksudna lain nu kitu tapi naon ayana malaikat nganu harti urang rek mana rek berbuat pikir-pikir heula berbuat goreng pikir-pikir heula berbuat alus tongkeun naon makin itu sabab jelema nu percaya mah aya malaikat tapi jelema sok loba nu taramal iringanan lamun sumuludan urang itu disebut cenah kamari barang 50 sok loba gitu lo bakal itu tertanya gitu udah semua tuliskan sok bakal anu gitu teteh mang dina masalah waib mangkat tah di mana jelema sok maraca kana Al-Qur'an ngan kacek teu amal kana Al-Qur'an hati-hati doa urang bisa-bisa teu kabul ku Allah anu katiluna saurne perkara nu
nolak karena doa urang wasalisu idza da'aitum aduwatu syaitan jelema teh ngaku cenah bawa setan teh musuh tapi obo ngaku setan teh musuh walam ta'lamu wa ata'tumuhu tapi sok nurut ke setan teh urang teh nyaholin musuh urang teh sama asli setan cek sasaha tapi eta setan sok diturut wae. Ai setan teh sok ngajak sumangat kana ibadah, eta mah ngajak ugah. Betul. Ngajak ugahnya. Tuh di mana mingguan teh ka urang teh ngareos teh. Tong capek. Oh, cenah cara rape sia teh. Ya ping-ping baru cenah. Ya duit teh boga mending es. Itu cenah setan teh ngareos. Teu ngareos ka urang nyarawo musuh teh setan. Kira-kira jelema loba nu turut keneh ka setan, loba keneh nu inkar ka setan. Loba keneh nu nurut ka setan. Buktina naon? Lamun jelema loba nu inkar ka setan, pino masih gitu. Pino mingguan, pino salat, pino moal masih sebenarnya masih gitu. Moal ngan kacek loba keneh nu turutna kasetan daripada anu inkarne bandungan ya kurang sok tinggali iya sakieu teh sabaraha lemur sok itu sabaraha lemur sakieu teh ieu nu nyaho abdi ya tegal puncak Cibodas tuluy curug ayo punya curug teh curug mah berarti Masuk di mana? Cibateng, mana sebutnya? Cibodas, Cibali, Ciacil tuh. Melo Cidalam, Asul Ciponderbang, Junet Sampora, tinggal mau ngaji urang Bakom, tuh masih Acil urang eta sebarang 10 lemur. Jelema kan sakieu, tinggal mencet doma, ieu mencet doma hiji kira-kira ka bagian mah. Kira-kira 7 tangan dewamanya. Gitu. Tak memuncul doma teh kabagian wah ini kabagian 10 lemur teh salah. Naon mah kitu kasakieu. Bayangkeun kurang. Jadi loba teh nu anu ka setan teh daripada nu inkar ta'anut jelema ka setan, ngawaro ka setan teteh tina salah satu penyebab dosa naon doana ditolak ku Allah. Salah satu penyebab ditolakna doa teh eta naon jelema anut ka setan bahkan saurne sangapeung lain anut deui wa waqafaqtu nyaruaan malahan mencelakakan setan sakapeung mah itu sok nyaruaan celaka setan jelema teh lain nurut wae sakapeung mah nyaruaan ka setan. Kumaha ari setan? Setan mah sok hayang nyilakakeun batur pagaweana teh. Hawok setan mah. Gitu ha, setan mah kana berbagi. Urang mah geuning boga rokok sabungkus sok hayang ka asaan batur. Boga rezeki saeutik sok hayang ka asaan batur gitu liat. Setan mah hawok. Gitu. Cek di dia sok aya nu sarua jeung setan naon hawek pedah boga pacul cap jago galengan batu dihantem kun mirip ka setan jeung jelema teh itu habok teu nyaho hak batur digayem wae teh jadi setan jelema tuh keur nyaruaan ka setan ta setan di mana jelema cenah geus kitu mangka doanya ditolak ku Allah. Kunaon mah kitu? Sabab mata hatene teu terbuka. Itu mata urang mun hayang dikabul doa, hati-hati ta, paling bibir